Sampurasun, salam karahayuan, salam kawilujengan, kawargi sadaya, anu kusim kuring dipika asih di lebet Nabi Gusti. Puji Nabi Gusti, tangtosna dukeun kadang ayeuna urang teu lepas ayatina panang tayungan mantena. Puji syukur upami kalersan hal ieu teh aya dina kahirupan urang sadaya, kumaha urang sadar yen upami danget ayeuna urang tiasa tepung lawung amprok jonghok ngalangkungan hal ieu tangtos urang terang ieu sanes kumargi usaha urang nanging kusih kurnia Gusti. Puji Gusti. Wagi sadaya anu ku abdi dipika asih di lebet nami Gusti Yesus Kristus, urang kantos nguping panginten istilah miyuni kembang. Naon hartosna ieu? Abdi yakin wagi sadaya tos teu birek deui sareng istilah ieu. Istilah ieu mintonkeun ka saurang anu matak pikaresepkeun, matak pikatajieun, batur mikaresep, batur mikataji. Nah tangtosna upami urang nilik kana hal ieu, abdi ngagaduhan kayakinan sadaya jalmi saha oge tangtos hoyong dipikaresep, hoyong dipikanyaah, hoyong dipikasono ku balarea ku seueur jalmi. Upami ieu ngajantenkeun hiji hal anu aya tina kahirupan urang sadaya, tangtos urang reueus ngagaduhan kanyataan samodel kieu. Nah wargi sadaya anu dipika asih di lebet nami Gusti Yesus Kristus, tapi pasoalanana seueur jalmi anu teu tiasa nyumponan kana hal ieu. Seueur jalmi anu buktosna henteu matak pikaresepkeun, henteu matak pikatajieun, tapi tangtos abdi yakin yen naon rupi anu ku Gusti dipika hoyong terjadi tina kehidupan urang di mana hirup urang teh matak pikaresepkeun, matak pikatajieun. Dumasar kana eta abdi bade nyandak mangaoskeun dohan Gusti kanggo urang sadaya anu dicandak dina Rasul-rasul pasal anu kadua ayatna anu ka-46 sareng 47. Ku abdi bade diaos kanggo urang sadaya. Kieu panganika Gusti. Unggal poe kumpulan di bait Allah, dalaharna pindah-pindah imah bagilir dibarengan ku langsar hate. Jeung maruji Gusti tur dipikaresep ku jalma rea. Jumlahna saban poe nambahan bae beuki loba anu disalametkeun. Kata kuncina dipikaresep ku jalma rea. Nah wargi sadaya anu dipika asih di lebet nami Gusti, nalik kadauhan Gusti nyebatkeun yen jamaah anu mimiti ieu aranjeunna dipikaresep ku jalma rea dugikeun ku Gusti ditambihkeun jumlahna tangtos aya sabab musababna. Patarosanana naon anu ngajantenkeun jamaah waktos eta dugikeun ka dipikaresep dipikasono ku jalma rea. Ieu rahasiana. Ieu anu kedah kauningan. Numutkeun dawuhan Gusti aya sababaraha hal rupina anu dipintonkeun tina kahirupan jamaah waktos harita. Naon bae wargi sadaya? Aya 3 hal anu ku abdi dicirian. Anu kahiji, jamaah waktos harita anjeunna resep ngulik pangarti tina pangandika Gusti. Sacara sasarangan resep ngulik pangandika Gusti. Wargi sadaya henteu sadaya jalmi resep ngulik pangandika Gusti. Mungkin ngulik kana hal-hal anu sanes. Biasana henteu dipiwarang oge milarian nyalira. Tapi biasana kana dauhan Gusti. Panginten parantos dianjurkeun, parantos didorong oge henteu gampil. Tapi rupina di dieu jamaah Gusti waktu harita aranjeunna kalayan tulus ikhlas anjeunna ngagaduhan kabiasaan resep ngulik pangandika Gusti. Tangtos pangandika Gusti ieu mangrupikeun tuntunan kahirupan aranjeunna, mangrupikeun bebeneran anu sajatina. Upami aranjeunna ngulik kana pangandika Gusti, tangtos anu bakal dikengingkeun ku anjeunna nyaeta bebeneran Gusti.
upami bebeneran Gusti anu dilarapkeun tina kaharupanana tangtos hal anu bener anu bakal dipintonkeun tina kaharupanana. Eta ciri anu kahiji. Anu ngajanten penyebab anu kadua naon margina anjeunna dipikaresep ku seueur jalmi. Nu kadua nyaeta anjeunna teh sahate, sapikir, sauyunan. Nah gampil gitu nyiptakeun suasana sahate, sapikir, sauyunan. Henteu wargi sadaya. Sesah. Tong boroning jalmi seueur. Dua jalmi antawis caroge sareng istri bae geuning sesah akurna. Dina keluarga sesah. Tapi hiji hal anu luar biasa di dieu dipintonkeun ku jamaah anu mimiti arenya sahate, sapikir, sauyunan. Henteu pakia-kia, henteu panten silih sigeung, henteu oge silih suntrungkeun, tapi aranjeunna saiya sakata sauyunan. Runtut raut, kacai jadi saleuwi, kadarat jadi saloga. Kahirupan anu samodel kieu anu dipintonkeun ku jamaah mula-mula. Jamaah anu mimiti tah ningali kaayaan samodel kieu. Runtut rautna, sauyunanana jalmi di luar anu ningali kacita katajina ku pola aranjeunna anu kitu. Anu kadua. Nah anu katiluna naon? Anu katiluna aya ciri hal anu katilu oge anu dipintonkeun ku jamaah anu mimiti nyaeta silih perhatoskeun. Aya tantangan tina kehidupan jalmi kanggo memperhatoskeun jalmi sanes wargi sadaya. Biasana seseueurna jalmi leuwih memperhatoskeun dirinya lira tibatan anu sanes. Paripaos nama masa bodoh batur mah rek kitu rek kieu. Rek ngalaman nu kitu nu kieu, nu penting mah aing sorangan ngalaman kacukupan. Nu penting aing sorangan ngalaman sejahtera. Tapi rupina upami ninggal tina kahidupan jamaah waktu sarita anu ngadugikeun anjeunna tiasa dipikaresep ku jalmi seueur arenya mintonkeun silih perhatoskeun. Luar biasa wargi sadaya memperhatoskeun hiji sareng anu sanes maupun kahirupan anu gampang diucapkeunana tapi sesah dilakonanana. Nah ayeuna wargi sadaya upami tadi ieu mangurkeun sikap jamaah mula-mula ayeuna kumaha sareng urang. Nah urang hoyong oge ngajanten pribadi anu pikaresepkeun anu miyuni kembang mangga ulang rarapkeun tilu hal tadi. Hayu urang ngajadi jamaah anu resep ngulik kana panganika Gusti. Jadi jamaah anu sahate, sapikir, sauyunan sarta jadi jamaah anu silih perhatoskeun. Abi yakin nami Gusti dimulyakeun dina kahirupan urang sadaya tur naon anu kajantenan ka jamaat mimiti oge bakal kajantenan ka jamaat atau ka diri urang sadaya urang bakal ngageruan paripaosna miyuni kembang matah pikaresepkeun matah pikatajeun anu sanes. Gusti ngaberkahan. Hayu urang tumungkul ngadoa ka Gusti nu Maha Duh Gusti dilebet nami Yesus Kristus. Mugia Gusti masihan kakiatan ka abdi sadaya kanggo ngalarapkeun hirup anu pikaresepkeun pikatajeun kanggo anu sanes. Nalika abdi ngadakeun kana kakiatan nyalira tangtus ieu sesah, tapi ku panyarengan Gusti mugia ieu tiasa laras-laras nyata. Abdi sadaya tiasa resep ngulik panganika Gusti, sahate sapikir sauyunan tur hirup silih perhatoskeun. Hatur nuhun Gusti, hatur nuhun dilebet asmaning Gusti Yesus Kristus. Abdi ngadoa sarta ngucap syukur. Haleluya. Amin.